ibu enjing-enjing gugah murangkali digugahkeun subuh pidato ti jam 4 keneh ngahudangkeun subuh budak teh jam 5 tuh udah cepret budak teh pidato deui ibu teh teu make konsep eta nya moal poe jam 6 can hudang keneh pidato tepikeun ka jam 8 eta budak teu hudang-hudang pidato ya ben da teu asup kana budakna karena cariyosan urang teh teu lebet kana manah murangkali naon margina cariyosan urang teh teu aya hikmahan teu materi benten deui jeung sapu kapungkur ari sapu kapungkur mah sacidu metu saucap nyata teh leres saurna teh euceuk panu ibu teh beureun budak baheula ieu teh kolot ayeuna meureunna da kapungkur mah upami aranjeunna teh tos ngamalkeun hiji amal-amalan upami bada isya bada maghrib beukeun ka bada isya teh teras we ngaos anu ngaos ayat 10 ayat 7 nu wiridan teh ya tara cengkat di masjid beukeun ka isya teh adu aurat khusus sapu-sapu kapungkur teh jalmi anu ngaraduh amalan khusus istiqomah maka ku Allah bakal dipasihan nikmat bahasa dina junjunan mah kieu man akhlaso ibadata lillah arba'ina yauman ja'alallahu hikmata fi qalbihi yajurru ila lisanihi sajami anu ngamalkeun hiji amalan karena Allah ikhlas karena Allah kadenya ieu amalna ikhlas karena Allah sanes nu parangi amalna benten margi naon amal anu parigi mah teu aya naon teu aya efek positif kana diri eta mah amal nu paragi mah kangge haliah dunia paragi punah hutang paragi payu anak paragi hayang kabeungharan paragi eta mah nya paragi hukum tah amal nu eta mah can tantos karena Allah iman nu ikhlas karena Allah urang mah hayang mudah ridho Allah ya ku eta amalna teh jalmi anu ikhlas ibadahna karena Allah minimal 40 dinten minimal teh maka Allah bakal masihan hikmah kana lisanna anu mana eta tina lisan teh bakal nglur kana manahna sehingga jalmi nu ngadangukeun bakal kataji kunaon ku cariosanana gitu upami taya hikmahan nyarios teh teu aya teu lebet asup ceuli katuhu kaluar ceuli kenca tapi anu aya hikmah di mana nyarios teh teu seueur nyarios lebet kana manehna eta mun abot mah milari ulama nu eta mujalasah urang teh nu kedah dipilari dan ulama nu mana anu hikmah alaikum bimujalasatil ulama wastimau kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyitah binuril hikmah Allah ngahirupkeun cahaya hate anu paeh teh tah urang teh keur paeh hatena bisa hirup deui kunaon ku cahaya hikmah nyata ulama anu tos ngamal sapertos